Mantuan tandur kanu emak mitoha lanjut bari nyair bung. Nah jadi caritana di dieu aing OTW ka sawah tah bisa dideuleuh nya barudak di dieu karak usi macul rengse macul tinggal nanduran doang tuh geus ngaremplong cik bari sekolot teh. Atuh tidak lupa ieu anak-anak ge selalu ilu dak atuh heuh leumpang saroranganna bae geus bisaan banyak ngaranna hirup di lembur ieu budak leutik teh kudu diaak. Tah di dieu lanjut tandur nya barudak horeng mitoha aing mah geus menang loba atuh heuh ya aing kaberangan ngan tabehe dak daripada henteu nya mending berang oge atuh laju nama lain dak ieu aing lain kudaekan ngan aing haruma sasok ilu dahar teh ikan nu mitoha bisi diomongkeun nya dak atuh heuh ai ilu dahar mapan beuki ai giliran tandur pan teu mantuan laju ya aing mau tidak mau atuh kudu mantuan bae dak ja izin bari biasa teh ya aing sookol teh nya dak atuh heuh sok beuh deuleuh burung kudari ya bebenanganna ge sok menikeun gasik teh atuh biasa bae bari sok hayang rada ka alem dak saeutik mah horeng jejeroanna mapan ieu si ieu beuh ngedul bedak atuh heuh ngeunta bae pan ai di hareupeun mitoha mah ulah kadeuleting ngedulna tandur geus anggeus lanjut di dieu aing ngumbahan bungkreung heueuh nyairna mah teu di video dak jamun di video mah atuh heuh kagamah meureun pan bungkreungna ngararumpul teh tah kadeul aing menang sasair lumayan bae tandur menang bungkreung menang pan atuh tinggal kukumbah dak OTW balik geus kieu mah.